tetap mantap ngasuh wujud berang peti tetap ngapi dina suka dina bunga tewani ninggalkeun urang tunduk taat ka pangeran ngemban tugas ti ilahi ngahiji jeung raga urang Gusti kudu nganter kudunya jarangan kanu barang bari urang teu ngarasa wujudi asuh ku Seendang ah. Sononya di mana raga silakan pangsilan anu ngabela getan rapi gotong royong sabidangna dina raga anu biru rarangkel badana sampuna aya sota jeung awasna aya tepi jeung danguna aya irung jeung angseuna aya baka jeung ucapna jeung anu sanes-sanesna hirup keur bantu raga urang supaya sagala terang kayak gitu Allah paparinana rasa keur wadah nikmatna dunya bawang jaga di akhir keur sia laku Astagfirullahaladzim Pak Haji rasa bakal cumarita dina hade dina goreng diterangkeun sajelasna payuneun Allah Ta'ala urang teh teu bisa da Allah maha uninga lamun hade kanu hade lamun goreng kanu goreng kumaha amal di dunia kulantaran urang kitu ayeuna si hati-hati ngagunakeun hirup urang dina jalan nu manfaat dadak dipake amal ibadah supaya terjadi berat hirup kudu guragi rupaya teu nyaho di mangsa aya hirup teh nuang waktu pasarik sukandi
ibadah sing bebenah itu cenawa hirup rek ngandalkeun saha ari lain menang urang mangapeng hirup keur ngahiji awak jeung warungna badan Bapak Haji Dimyati aya jang nu mantak urang ayeuna mengpeng hirup keur di dunya Ami Haji Dimyati urang bawa keur ibadah kaur wa dina jalan Allah Ta'ala supaya jaga sampurna pada muli kasana dina waktu urang mulang antara raga jeung sukma masing-masing ngapilih nu hirup mulih ka Allah raga namru tanpa daya sukma medal teu karasa raga ulang ka asana Gusti aya keur ngalamun weh asal angin kana angin asal seuneu kana seuneu asal cai kana cai asal bumi kana bumi tah ieu tujuan urang hayang sami mulih deui da asal ge ti Pangeran Sukma raga sing sampurna asal eueuh jadi eueuh nya mula dulu karahmatullah mangsa urang ti ayeuna hirup ulang rasa maneh Mang Are teu meunang sama menang ulah rek kumar amarah bisi wujud katepuhan moal aya sobat bela dina rugi jeung cilaka karibatin anu nyeri eueuh nu majarku mah kari urangan sorangan geuning loba kajadian pikeun contoh keur ka urang dina keur sagala aya kabeh sobat pada datang lain urang pangadang eueuh anu dilengokan naon bae anu aya kudu bae dibahana nu matak sing ati-ati ngangon hirup ti ayeuna ngangon hirup ti ayeuna ulah butuh ku dipuji ya Pak Haji Dimyati eta lain boga urang angin Allah nu kagungan mun urang narima puji akhirna jadi maehan bakal poek hirup urang baris ngato